Woi, tidak berguna. Woi, woi, gak malu apa jadi orang tidak berguna? Tiap malam cuma main game, siang cuma tidur, cuma jadi beban orang tua, nyusahin lu tolol. Mending lu mati aja tolol. Kelas bisa ngomong. Assalamualaikum. Kenalan ya? Ngeunah si gana ngopi ududnya tuh. Mandi, geus mandi Can? Aduh. Mandi atuh mah. Oh ya, kieu geus burit kieu. Pakarek udang mana? Udang aja. Aduh. Aku menang rezeki kumaha udang berang lain berang deh yang mau kurit umur saya umuran mending gawe biasa udang SMA gawe naon ya sebenarnya mah ijazah mah teu ngaruh asal mah urang nadaek. Lamun teu daripada maneh peuting main game berang sare peuting dijieun berang dijieun peuting mending tong dagang arek urang bisa atuh bisa naon atuh maneh bangkong crispy atuh bisa ya orang aya modal ieu mah orang mah susuganannya pada kawa baturan
Tamun mana daek mah ngolah ieu duit. Sok kurang di modalan, lain di modalannya, kurang dibere nginjem. Sok golangkeun ieu duit. Bisa teu Kurang mah teu bisa pengalaman dagang. tawaran iya embung, ditawaran itu embung. Aing kurang sebagai babaturan orang tidak mikiran kumaha ya babaturan nempok ieu wae. Angger urang ge boga hate tapi maneh mah hese diawarahkeun diarahkeun teh hese pisan. Mending keneh ngerahkeun piit babari ngerahkeun piit mah. Ngerahkeun mana mah hese itu. Aing mah pikiran begitu mahal teh lah. Aya nama inti nama urang butuh duit Butuh duit jeung naon deui? yang di kota. Moal. Jeung kuota mah moal ngan lamun mana ek usaha, ek dagang, ek ieu naon ngaranna teh ikhtiar neangan duit, neangan itu. Urang ge lain embung usaha teh ngan urang mah pengalaman. Moal pengalaman ari can pernah mah tuh da, makana kudu ngancloman heula. Kan maneh mah gamers eueuh bakat. Dagang teu bisa. Gawe capek kalah turun bero. Ngajak ka sawah. Kalah rajit galengan. Aing mah pusing, aing mah yalah pusing. Teu ngarti aing mah kana jalan hirup maneh. Rajin minjem duit jeung meuli kuota. Aing bosen heula maneh. Aing mah geus bolak-balik ka ditu ka dieu geus ngojek geus sagala. Ini sia mah kasih mamatan aing ge lain embung. Pulang-pulang we jiga mejikom jelema teh. Kadenya ka barudak ayeuna anu karek lulus komo sing ieu sing daek nya ikhtiar ka ditu ka dieu neangan pengalaman. Lamar ka ditu ka dieu meh teh jiga baturan aing nya. Baturan aing mah geus hese eta mah teuas. Ngopi ini selama ngomong dan patut ninggalin bentuk hayang digawe teh yuk keayaanana coba ke PPKM coba harese banyak cara ngomong duit. Bang Neo tutorial mendapatkan uang dengan instan. Aplikasi penghasil uang. Jang, kumaha kabarna di lembur? Ieu bapak di Arab can ngirim-ngirim duitnya. Da panan heuh kieu PPKM ning ada susah oge. Jadi kadenya duit anu bulan kamari ulah dijajahat. Mun bisa mah jangan gawe nya jangnya. Keun atuh duit letik-letik ge nya. Pan loba meureun di dinya loba digaweun. Kadenya jaga waktunya ulah ngedang wae, ulah main game wae. Da kumaha bapak ge di dieu rada susah nih. Kadenya jang. Kurindangan duit kemana? Pak. Yan, sibuk teu. Mun bisa oke tanggal 23 Desember datangnya ke acara ieu syukuran urang. Alhamdulillah geus ieu geus paniatan kawin Doanya nya. Aduh,
Bro, tanggal 27 pangabagikan undangan pernikahannya nu urang bisa teu? Insya Allah. Aing kudu berubah. Ulah kieu wae. Halo? Jang gawe di mana ayeuna? Di pabrik es. Aya lowongan teu euy? Ajakan gawe lah. Aing bosen nganggur ya. Heeh. Kemun geus aya bejaannya. Yuk. Kebetulan bagus karawin. Nah ada orang kayak gini. Kata ing ya Allah. Betul masih umuran geus karawin geus baru gawe.